Aturan rawuh kasepuhan nuhun sangkuni. Digeningan Oge ti eta hapunten tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana. Urang pada saling maklum kase. saling we Kalayan kasepuhan paman resi ti jajar sokalima resi dorna kapayun lenggahna kaharep dorna. kapayun sepuh edas Nampi kana pangbagia salira jeung angin kalayan yang akeun sembah pangabaktos konyuk panjenengan muga katampi kalayan kabingahannya nuhun paman oge kaki adik wilujeng tepang jeung pun kakang aturan rawuh kakang tua nuhun ki adik cager meunjeun dupi salira heuh nya taker rada kabancen muriang ieu teh rada kabancen sakedi bulan nya jeung eungap jeung naon geningan jeung oper beres oge ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan muga salira tiasa ngahapunten kana kalepatan pun paman kase pada saling maklum paman kalayan aya pikir saeunaon ieu teh meuni asara reuwas leuwih ulah asa kaget mang di aturan linggih deukeut toran aduh nya eta teh dipersaksi ku tihang listrik ongko nya can pengkeureun teh makam gede nya ansah dia ajeng aya pikir saeunaon ieu teh kasep memang aya hal anu baris ditugikeun ku diri kaula eyang nanging sadaacan kaula nyaeta kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan salira eyang oge paman tiasa ngahaturanan linggih ngeunaan pangulem kaula pada sami-sami nger oge sakaligus kaula salaku raja di negara nyaeta bade masrahkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus kangge eyang oge paman nyaeta dina sepak terjang banting tulang ngokolakeun sumber daya manusia anu berkualitas margi teu sakedik nonoman siakan ti padepokan takandaklan jajar sokalima anu memang tiasa ngejawab naon rupaha tantangan kahareupna taku kituna teu leupas tina gawe anu rancage teu leupas tina rupaha gawe eyang oge paman sadayana ku kituna kaula yakin kaula salaku raja payuskur pantes lamun mere layang pangajian anu saluhur-luhurna eyang nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kasep ai ko kitu teh aman atos janten kawajiban atuh angin nya kan tenan atuh dina rupaha pikeun nyitak para nonoman anu memang ieu teh di negara astina lamun ngudag geunaan sumber daya alamna luar biasa ngaleuyana nya marukankeun atuh teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi leres malah cek lagu bukan lautan tapi kolam susu eta kuriap-riapna rembeuy ku beweungeun ramai ku alaeun ku subur-suburna ngan hanyakana lolobana dikokolakeun ku bangsa luar ku bangsa asing urang deungeun anu memang ieu teh dipenta pisan sangkan bisa kapetik hasil ka ala buahna nyaeta pikeun bisa ngajawab teh lintang ti nyitak sumber daya manusia anu leuwih berkualitas di antara ku ngaliwatan pendidikan formal jeung informal boh informalna ngaliwatan les boh tina pengalaman anu malah mandar biasa ngaronjatkeun ti rupa hal widang kagiatan anu sakirana mawa maslahat ka nagara jeung ka bangsa demi kemajuan
nepi ka merelek itu atuh da mang teh benten aing sepuh moal pati-pati jadi rektor nya moal pati-pati wawujeng Bapak Dodo nya lamun teu bisa nyerita kitu wae patut mah nya aya payus era kantenan we ya atur nuhun eyang atur nuhun paman sami-sami nger ya oge sajabati eta nyaeta kana pokokna kaula ngahaja ngangkir lingi salira ka dieu teh anu aya patula patalina nyaeta ngeunaan negara astina nu dipingpin ku deui kaula oge negara Amarta eyang naon cobi dina mangsa mangkukna yen kaula teh parantos badanten sakairing sajumlah para dewan rayi kaula nyaeta anu disawalakeun teh ngeunaan negara Amarta beres anu menang hasil ti para Pandawa nyapotil wire dina mangsa 17 tahun anu kaliwat teh kaula menang negara Amarta kulantaran kaula teh main dadu jeung Pandawa oh iya ulah dina hasilna main dadu main judi teh eta Pandawa ngaborohkeun negara Amarta beres anu dina mangsa ayeuna parantos dikeduk nyata aset-aset negara Amarta beres malahan lamun mudah kana hitungan anu tangtu margi dina mangsa harita diborohkeun teh sajumlah para pinisepuh kurang satuju ngeunaan kahayang diri kaula ya wire Amarta kudu dibikeun deui ka Pandawa tah dina mangsa harita kulantaran desakan-desakan ti sadaya pinisepuh sadayana ulah nyaeta teh teuing negara Amarta bakal dipasrahkeun deui ka Pandawa nanging syarat anu tangtu yen Pandawa teh kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun leleuweungan di alas kamiata digeningan kata mah sataun nyamur dina sajroning nyamur teh ulah kapange ulah katohian anu dina mangsa ayeuna cunuk kana waktu mapai kana mangsa anu utama wire sadaya para Kurawa kakurung kaula teh parantos ngitung yen 17 tahun parantos cacap nyaeta hukuman Pandawa iya beres noes ulah taku kituna nyaeta kulantaran ngayakeun tuh gempungan sawala jeung para Kurawa teh naha dipertahankeun atawa dipasrahkeun ieu negara Amarta ka Pandawa digeningan margi ditinggal lebar sabab negara Amarta seueur keneh aset-aset anu can kakeduk urang sur yen yakin lamun teh dikeureuyeun ku urang dikokolakeun ku urang yakin urang bakal jadi negara anu subur makmur kalayan beunghar leuwih ti sasaha eya kantenan taku kituna nyuhunkeun ka mandang ti eya naha ieu teh negara Amarta teh naha bakal dipasrahkeun atawa dipertahankeun kitu eya digeningan ai saena mah nyata nyuhunkeun saur manuk sapuk satujuan kabehanana pikeun mertahankeun ieu negara margi lebar tah kitu kasepuhan tah mudah-mudahan pangrojong ti salira malah mandar ngagedekeun hatena sang Nalendra nya ai saena nyata pikeun mertahankeun ieu negara Amarta beres yakin lamun dibikeun ka Pandawa mah maranehna teh moal bisa ngokolakeunana kantenan lebar kasih lebar tah kitu eyang cing kamanang ti eyang cobi bukas tawuran ieu suyudana menika teu munasabah pamikiranana nyata pikeun mertahankeun ieu nagara dorna
kasepuhan Deh, cobi ulah. kumaha nepi ka kieu anyangak Gini. bobot pangayon timbang taraju abot enteng aya di salira panjenengan salira anu langkung deuheus Langkung pawas. ngeunaan pancakaki kagetihanna Leres. Kena turunan ulah. meuni asa kuteung teuingeun nyata para Pandawa dikakaya di mangsa budak diongklet-ongklet di mangsa lemet teh dihina dicaci dimaki Teu boleh diperwasa. be nepi ka kieu cacat jeung baraya Cacat jeung dulur teh ulah. Duryudana ulah eya kumaha kasepuhan Eces jentre atra pertela ngembang kulit naon rupaha kahayang anjeun yen anjeun teh cinekna hayang mertahankeun ieu nagara Amarta bener timbalan eyang kasapukan ieu teh parantos aya ti para Kurawa sadayana memang parantos badanten sareng para Kurawa sadayana Wah. ieu mah ngeunaan salirana sangkan langkung regreg ieu hate kaula tah ai salirana mah benteng nagara astina nangilu mah pangintem Nya. langkung tohaga dina mangsa keamanan teh Langkung kekep ulah. Iya. nanging hampura leuwih ti heula timbalan sabab segala rupa hal oge ulah cek nafsu tapi kudu cek ilmu Gini. Leres. Eta. sabab aya nafsu mata kaduhung badan nu katalangsara diri anu kacing cirihi Leres. yen ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng Kan tenang. kahiji kadua numutkeun katerangan yen pangeran muarek ngarobah eta hiji kaum sehingga eta kaum teh kudu bisa ngarobah dirina sorangan Leres. hartina bade kana diri Nya. Kumantu. sabab pangeran moal nyiksa jeung ngagajar ka sakumna makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran Eta ulah. Leres. Ya. Kumas. Ya eta we ulah. cocok kana hati Nya. Merenah pisan ulah. dina lebah dieu cindekna eyang teu satuju lamun maneh nepi ka mertahankeun ieu nagara Amarta Wah. naon anu jadi kasangtukang Cobi ulah. yen Pandawa teh dina mangsa eleh main judi eleh main dadu Leres. menang hukuman 12 tahun kata masa tahun nyamur dina sajroning nyamur ulah kapangi ku jalma anu liar Ulah katohian. dicumponan ku para Pandawa nepi ka cacap kana waktu anu tangtukeun ku diri anjeun Wah. tapi nalika ieu Pandawa rek nyokot hakna negara Amarta ku anjeun rek dipertahankeun tak ulah kitu teh laku lampah kitu teh teu payus aya di ratu teu layak aya di raja teu ginding aya di pamimpin laku lampah kitu teh nyaeta hianat sabab jalir tina janji sebagian amal-amalan jelema munafik Leres. Eta ulah. nah telebar kana pangkat Cobi ulah. nah telebar karena kawibawaan anjeun salaku raja di negara Amarta Astina Astina. para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesto budak era dengan mika dede kagiri anjeun ayeuna bakal labuh kulaku ti gubraku ahlakna kulantaran naon nyata anjeun jalir tina janji sulaya tina carita Iya, teh ulah. pikir kan lebadinya Cobi. Emut ulah. Pandawa teh dulur Nya. Baraya. Pandawa teh baraya Sabraina. ari dulur jeung baraya kitu kuduna jauh silih tepungan anggang silih teang gering saling ubaran poekeun saling caangan paeh saling rasana Teh. Jeung dulu. cacak jeung dulur kitu komo ka batur Duryudana Mau jeung batur.
karena lebah dinya mikir maneh Iya. sapanjang anjeun ngadeg sapanjang anjeun jadi raja yakin kaayang mah pasti datang deui cita-cita geus laksana kurunyung cita-cita anu anyar Malaya tungtung. lir ibarat urang teh nangge gunung anu sakitu gedena lamun udagan ngeunaan nafsu moal beres roes nepi ka runtakna jagat teh Ya, gunung tanpa. pikir lebah dinya Eta. Gunung tanpa tutungan teh. tong didangu kasih Tang dianggap bulan. dong didangu lebar eta teh harta urang Ya. menang hese capek susah payah Lotorekeun maneh. Menang meuri hese. asup ceuli kenca keluar ceuli katuhu Tak kitu we. heueuh bueuk we kaputusan mah kumaha urang waduk Ya, aja nya tuh. janten kumaha eyang sinekna eyang teu satuju kajeun dipasrahkeun anu hakna oh kitu eyang timbalan nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan eyang ayeuna di kasepuhan di jajar sok kalima residorna nyuhunkeun ka manang sok dorna Ji, cobi buktikeun kakolotan anjeun tembokeun kinya. buktikeun sing era ku huis Ya, sakitu geus cetuk kuis teh. sing era ku tasbih anu ngampleh Ya, teu boleh Hah? ditinggi sing era ku baju dipake sarwa bodas nyata hakikatna suci Ya, tapi lamun baju sarwa bodas cindekna kasucian tapi lamun dibarengan ku hate anu kotor sarwa jeung kadongdong di luar lemes di jero remet eta bulan. mangga kapayun ada moal tepi ti kasepuhan panginten mang teh Mal angang bulan. is sangkan langkung raos ka kupingna sing kakang tua sasiereun sabeunjeureun Ya, manawi sareng mana? ameh ka danguna langkung jentre ku sadaya para dewan Kurawa kahareup dorna Kepayunnya sepuh. punten atuh kasepuhan Ya, pe sing jelas sing sing koloteun ulah beuki kolot ulah beuki goblok ta eta ulah kitu. ana teh Ya, paralun anu kasuhun mun ninggali halu di pamri sarebu ulah janten penuh salaksa jadi murka ulah jadi rengati penggali salira panjenengan Anger Prabu yo. Cobi anu tangtosna oge aya kecap paribasa ati ulaha wa ati rasul wa ulil amri minkum tegeningan. taat ka Allah taat ka rasul taat ka pamimpin Teh eta leres. dina lebah dieu pamimpin teh panginten pamiti nagara luhurna raja handapna bapak RT bapak RW anu sasakur dipuja di dama-dama Ya, sasat jadi gunung pangauban sagarana panangeuhan hamba-hamba rahaya leres. nanging dina lebah dieu mang dipentak kamandang anu ieu kamandang teh panginten punten matak moal tiasa sapagodos ngeunaan kapalae salira sawios mangga sing bebas nama tong bebas deui Ya, bisi ka mana karep nyeritana bisi ngalantur bulan. punten upami kitu carana mah nger timbalan dina lebah dieu gurat gedena mang teh sajajar jeung kasepuhan tuang eyang Ya, naon margina margi hiji pamimpin kudah jadi tuladeun keur jalma-jalma anu liar eunteng keur jalma anu liar leres. sabab hiji pamimpin teh seolah-olah jadi bapak Ya, jadi bapak rahayat puntangeun salarea kantenan anu tinggal nyata tina akhlak tabeat jeung sajabana leres. margi saluhureun ilmu aya adabnya Tegening eta jadi tangtuna hiji pamimpin kudu boga mibanda hiji elektabilitas leres. kedua popularitas tak anu leuwih tibatan dua eta nyata etikabilitas Dina attitude-na bulan. margi naon margi bisa negara ngawujud negara anu badatun thayyibatun warubun gopur kumaha pamimpin-pamimpinna Mati luhurna heula. teu saeutik
keterangan nyerewele Bapak Kiai Bapak Ustad dina keterangan muapati-pati pangeran nurunkeun hiji ajab ka hiji daerah lamun balanar jelema Tegeni nanya atuh. naon margina Sobi. mang nyarita teh mang muarek nutup ceuli nutup mata margi kasaksi ku salira ku ki adi kasaksi ku mang kasaksi Beres. tong bujeng hingga negara Amarta jeung Pandawa ia lain Rusia umum gorengna Pandawa jeung Kurawa teh Ya. silih petik di zaman leutik Silih arah nyawa. silih ala nyawa di zaman budak rek nepi ka iraha kieu wae beneng celengna antara dulur jeung baraya teh Tegeni. margi rahayat geus nilai gitu geus meunteun punten nya di negara urang wae loba keneh PR anu can bisa karealisasikeun dina mangsa ayeuna tingali rahayat Sobi. punten nya lain ngabolekerkeun borok di pasar tong bujeng hingga ka salira ka mang geus loba nu mika geuleuh ka mang teh Loba nu muka ceuceuk. pajarkeun mang sok ngadudombakeun dulur jeung baraya goreng pajarkeun mang teh sok ngadukeun domba Aduh. nah iraha mang boga domba sok Ngarit Getara oman. sabab naon sabab Pandawa murid mang Kurawa murid mang Ya, sami ayeuna pasea saha gurukeun tata ieu ya bentik curugna ka kolot itu dah. nepi ka eueuh ka patutna eta guruna nepi ka teu bisa misaheun Ya. kata mata rahayat ngamarudah naon buktina tingali rahayat gur belah kidul can rengse geus dileger belah kaler can rengse belah kaler pating karoceak belah wetan can rengse belah wetan pating jerit belah kidul kitu jeung kitu dasarna naon loba di negara urang punten anu jadi dewan teh dulur sarira baraya sarira Ya. Ya. konco-koncona bari jeung ieu teh dinasti bari lain dina ahlina sedengkeun lamun lain nitakalin ahli tunggu karuksakanana ieu teh ruksak negara teh hancur ngerti itu anu temahna rahayat krisis kepercayaan tungtungan tina krisis kepercayaan pan patukang tonggong jeung urang Atau jahiyah. dititah kerja bakti nyala lengir dititah gotong royong dipopolotot tapi datang bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok rakyat urang teh subuh-subuh ini Tembok itu mah dituru. da kitu kumaha da urangna loba tinggali tina janji sulaya tina carita tingali dina mangsa kambari kampanye teu cara memeh jadi apruk-aprukan kaunggah kampung Ya. teu cara memeh keur jadi aprak-aprakan kaunggah padesaan baligo we pagede-gede parpesona kan Ya. muruluk janji naon janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus grek ngajero dina pamimpin teu eling ka rakyat Ya. Teu sadar ka rakyat. hari-hari kalayat teh lah cobi teu sesuai dengan panginitan Teu sesuai urusan eueuh nu beres urusan eueuh nu beres rek teu beres kumaha nu mariksa bangsat kudu dipariksa garong eta kene sarwajeun bangsa teriak mati. sok pikir ayeuna keadilan diperkosa pantas ayeuna anu 200 tahun dihukumna 3 tahun setengah Triliun teu. 200 triliun Ya. ai si Agus Buntung 12 tahun Nepi karingan. bari jeung anu ngadengdekeun negara teh lintang ti 200 triliun tah tingali kader nepi ka kitu dan ke kitu tah hukum supremasi hukum dijual beukeun Ya teu stabil. cobi rakyat daremo teh kuprihatin dirina teh naha nepi ka kieu-kieu Pantes rek. mana bapak aing teh mana dunungan aing teh mana pamimpin aing teh bir ibarat anak kaya ditinggalkeun ku indungna siak deui mana pamimpin aing bisa jati aya pun tanganeun ulah Ya. cobi gali kana lebah dinya ya. Ya. Rek kitu wae urang teh Ya.
sedangkan tadi sahur kasepuan tadi yen ratu mau ngahukum pemerintah mau nyiksa angin laku lapan bakal jadi hakim mandiri melak hade buah hade melak goreng buah goreng umat orang amal-amalan Ya. harta mah mau dibawa maut Ya. Tengah jam. bari jeung singaliku salira ieu teh mun balik ngeunaan salira nyaeta jadina bogana negara Amarta teh kulantaran naon Cobi. main dadu timbalan main dadu teh sajajar jeung main judi Samikeun. sedangkan lamun judi ladang tina judi lamun ladang tina judi dibikeun ka anak jeung pamajikan sarua jeung ngaracun ka anak pamajikan baruang eker mah di negara Astina tepan ayeuna teh keur gencar pisan nyaeta pikeun menghindari main slot Ya. teu budak teu kolot pan kana slot itu judi online teh keur diperangan kurang teh kari-kari dicontohan ku salira Ya. cobi gali mamalana nya Akibatna ke. ai rakyat dilarang ai pemimpin dipapake cobi gali dasar tina main judi online anu ayeuna keur digalakeun program-program pikeun ngahempaskeun masyarakat sagala main judi naon sababna kahiji bakal ayana pencurian begal kejahatan bakal meningkat perceraian oge meningkat Benar. tina main judi ieu da moal aya nu beunghar tina main judi mah lamun lain bandarna mah Can aya bejana we deui. sabab naon sabab ai judi mah di sistem judi online Diatur ku sistem Pak. di sistem disetiran ku sistem da moal meunang tina judi mah jeung deui anu main judi mah kadang-kadang gengsina tinggi Tarik. Bener. tinggi naon wah maksudna mah nutupan elehna Ya. kamang aya nyarita tuh tinggal tina main judi mending nepi ka beli motor bener motor mah ngajagrag di imah tapi imah dijual Ka eta. oh bener Nyanya. sok gambarkeun ku salira Katun Mbak. tina main judi eta ngadepo tutuluyan ai ngawedehan teu Ya. sedangkan ladang tina usaha dipake judi ai balik ka imah pamajikan nagih jang resiko dicarekan ku salakina tungtungna eta pamajikan teh disadukangeun salakina unjam-injam ka Bang Emok cilaka Ya. Beki fatal we. matak ayeuna mah rame poe Senin poe Rebo teh aku berjanji bener Bari aremok nya. sok gali kenal badinya interupsi naon kadi Ya instruksi. ieu teh naha kalaka jadi ngadongeng salira teh ngalebaran tuh ngalebaran ieu teh sanes maksudna raja menta dipapegahan ku salira tapi nyuhunkeun ka mandang nah satuju atawa nepi henteu dipertahankeun atawa dipasrahkeun Dah. sakitu da tetepi Iya. Lain dek serang. dua kolot teh ada gramat atuh kesal Ngaganggu kena hate. Cina lamun disaurkeun ngeunaan Ki Adi tadi mang teu satuju kajeun pasrahkeun Jadi pasrahkeun we eta. jadi pasrahkeun ya karunya itu dulur ieu baraya pada sing hade banda batur jeung moal jadi barokah ke urangna pemen kasep ini kaulah teh kalaka dicarekan dengit Dianggap teuing atuh. sunat kumaha sampai teh tah kalarasan itu para dewan Kurawa aya di dieu Nya, ngaluhur. ieu tangtosna oge sang Nalendra teh bade nyandak sora anu pangseueurna Dina poti di antawisna dipertahankeun atanapi masrahkeun ieu nagara Amarta ka Pandawa di poti bulan. hartosna urang sanak sora mayoritasna Ya, ya. da yakin da geus menang amplop terus di badamian yakin ameh katingali demokrasi padahal geus diatur jeung disetting teh
bisa gitu teh mah ada geus jadi lingkaran setan teh kurang ajar teh. Nya. Cobi atuh ku salira mangga Alek pemen sae mah. Sejumlah para dewan Kurawa. Kumargi ieu kasepuhan Resi Bisma lan Resi Dorna. Kumaha kulan? Anu sakumaha disewalakeun ku urang dina mangsa poe mangkukna. Cobi ulah. Wire bertahankeun atawa dipasrahkeun di negara Amarta supaya dumados nyata nyuhunkeun kasapukanana nah seueur sorana anu bertahankeun atawa nu masrahkeun. Pertahankeun Mending pasrahkeun. Pasrahkeun. Pertahankeun. Tong diangkat si Dorna mah euy. Pertahankeun tong didenge si Dorna mah euy. Tuh ningali tuh. Lupang tarik nama pasti kandal amplopna teh. Nya. Jadi kumaha? Da geus disetting ieu mah. Yang naon eta urang ka dieu beuna geus sok. Kacamu-camu. Capek-capek. Dina sadayana para Kurawa anu 100 mun ngudag kana sora aya 80%. Nu mertahankeun i negara Amarta. 20% teh nyata sora masrahkeun. Kumaha? Waduk di ratu gagah di menak. Ai kaula mah bade ngiring kanu sora anu pangseueurna nyata bade bertahankeun. Oh kitu nya. Kumaha Dorna? Balik we naon arep ngeuji dieu. Katamu atuh. Era-era. Baju teu dianggapna naon nya dieu. Nya. Jeung teu diberi cai-cai acan. Atuh lamun kitu syarat. Kaula rek hormat kana rupaha keputusan anjeun salaku raja sabab ieu Bisma nyaeta pikeun naki serangan jeung ti luar nagara. Saha-saha anu ngaganggu nagara asina sanajan bari jeung dulur bari jeung baraya. Lamun ieu geus jadi keputusan raja beureun kaluar pas bakal ngabela kumaha maneh we aing balik. Nuhun kana rupaha kaseanana Geuning. kakang tua ieu amplop ieu canak hakana ku sia Nya. are hajat melek aing we kumaha pararaeut paman antep teh ge beas-beas maka dieu deui Moal teu ngurung. hayang rambutan maka dieu deui ngontek kakang ieu segera Geuning. bagia sasumpingna salira unggah ieu patempatan kumbage muha putrima Duryudana haturan rawuh kaseh Bagi asumping kulan. tuh dah kaing mah ngajawab geus goreng patut Kalah baeud we kulan. kakolot hare-hare sia hayang hapahui mun Lakah maju. heuh teu nyaho aing dosen Apa doktor gitu. dengarkan ka senior Nya. jeung saha ka dieu aing sorangan naon sorangan nyalira henge kumaha si wijakangka Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa salamet kabehanana di mana nyamurna ayeuna teh dina Karawirata kabeh si Prabu Kunti oge sajumlah dulur aing para yaai di ditu kabehanana kitu henge nuhun ai salamet mah deudeuh teuing rada begang geuningnya hidup teh cu Rada kuru kata Wisnu kulan. Rada ngayakas. nepi ka teu ngajawab deui ka aing Hare-hare we kulan. nepi ka teu dihargaan pribumi ampun Hare aja. ari datangna ka dieu bade naon naon aya naon Oke jeung aya naon. naon maksudna sia datang ka dieu aing datang ka dieu naon nyebutkeun aya naon Tah.
supados di bejer beas ulah diningklir gendang siloka dina mangsa 17 tahun anu kaliwat fungsi janji naon sia ka Pandawa jawab lu wah paman tong imir Ulah. si eta mangagos bari jeung sesoranganan ka dieu sarua jeung orai nyampeurkeun paneunggel tah si urang ngajarkeun Nya. maksudna sia mangsa 17 tahun anu kaliwat janji naon teh Aya janji naon teh? dina mangsa Pandawa 12 tahun beres roes Acap. menang hukuman katambah 1 tahun nyamur yen janjina Kurawa terek naon Pandawa Ya. oh rek masrakeun Nagara Amarta Nagara Amarta Imalanta datangna ka dieu aing lain lantung tamu laku lain lampatan pasija yen datangna aing ka dieu terek nanyakeun rek iraha poe naon tanggal sabaraha nyata pemasrahan Nagara Amarta ka Pandawa jawab Baler we kulana. bujeng hingga satapak meri getong dibikeun ka saya Ulah bertahankeun. Bima hege hampura dina mangsa ayeuna anjeun datang ka dieu teh mawa paisan kosong maksud sia kumaha kaula parantos badami sareng adi kaula sareng bini sepuh di negara Astina wirehing Nagara Amarta moal dipasrahkeun nyata ka Pandawa cocok Cocok pisan. tuh tingali baeud si kurang ajar Ya. Galak. baru karena kumaha sia baramaem Kurawa dia tuh. yang dipiralkeun si kurang ajar kitu yi sakali deui aing nanya Ya. Nalik raga. sabab aing boga budaya nyata nista maja utama Tuh. bisi sia keur bisi sia keur deling Bisi keur stres nya. bisi sia keur koclak Tuh. bisi sia keur jadi wung gendeng Bisi keur hebel. kaula muarek masrakeun Nagara Amarta ka Pandawa